Mal bisa ku kitu ya mah kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah per daerah, kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantap kudu loba istighfar ge, kudu loba istighfar ieu. Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Begitu diteropong ieulah dua sogok dan kredit. Geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantak lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa idza ja'ukum lan tatkala tararaka ya munafiqul yahudi kabeh kumisira kabeh munafiqul yahudi tegas ongkang munafik kabeh saking yahudi. Qalu maka ngucap yang munafiqul yahudi laqad amanna ngimankeun ingsun sadaya wa qad dakhalulan ala teman-teman mararanjing ya munafiqul yahudi ilaikum maring sira kabeh mutalabbisina haikang tumandang kabeh bil kufri kalawan kufur wa hum qad kharaju lan hale utawi yang munafiqul yahudi ku teman-teman metu yang munafiqul yahud min indikum saking sanding sira kabeh talabisina haikang tumandang kabeh bihi kalawan kufur walam yu'minu lan hale orang imankeun yang munafiqul yahud kabeh. Wallahu a'lamu lan utawi Allah iku kang maha uninga bima kanu yaktumun kalawan barang kang ana yang munafiqul yahud kabeh iku kumpetakeun yang munafiqul yahud kabeh ingma minan nifaqi nyatane saking nifaq. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Wallahu a'lamu bimuradi. Wa tara lan ningali sira Muhammad katsiran ingkang akeh minhum kang tetep saking Yahud tegas Yahud syari'un padagagan ya Yahud kabeh atawa ya katsiran kabeh yaqauna sayan tegaseni bakeun ya katsiran kabeh ale age fil ismi ing dalam dosa al kadzib tegese goroh wal udwani lan zalim wa klihum az-zulm tegese zalim wa akli musullan mangan ya kasiran kabeh ing haram al haram tegas haram karisata ya pirang-pirang sogokan labi sama kan uyamalun yati saala-alane apa barang kang ana ya kasiran kabeh iku minggawe ya kasiran kabeh ing amalau ming bagawana ya kasiran hadza iki amal لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Allah alam bimurillahillah nata orayan hak nyegahum ing kathiron sapa ar-rabbaniyuna ulama Nasrani kabeh wal ahbarulan ulama Yahudi kabeh minum sagung Yahudi atawa pendeta engkau saking ucapane kathiran al-ithma ing dosa
al-kadzibat tegese goroh wa aklihim lan mangane katsiran asuta ing haram bisa makan ya disala alane barang kang ana ya katsiran kabeh iku yasauna migawe ya katsiran kabeh ing ma atawa kitulah bisa makan ya disala alane barang opo barang kang ana ya rabbaniun wal ahbar iku migawe kaya rabbaniun wal ahbar kabeh hu ing ma taraka tegese tarkunahim tegese ninggal nyegahe ya rabbaniun wal ahbar maka yasaunahu tarkunahim tegese ninggal nyegahe rabbaniun lan ahbar kabeh masih keneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teh iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dek dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir. Ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fahrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru si hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui aya simpenan Raja Sulaiman berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam tapi teh teu beunang-beunang begitu dikehker aya
ternyata wah eta teh bandang barang naon kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman emas teh berlian teh yakut dan lain sebagainya tapi datang ka kuari teu beunang-beunang kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae dialihkeun lantaran besi perang dunia Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sih ada engke sih ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji nanaon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah ulah beja-beja kanu sejen ieu urang bae geus nu ngaji engke kiai di itu ngaji kitu deui engke kiai di lembur ngaji kitu deui atuh nyaho kabehan kajeun seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina iya sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah na ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna dua alternatif imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun ka tukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula tapi kuari mah ieu supporter susia nyaho sia aja sia meureun eta kos kitu coba teu karu ieu akhlak dek dikamanakeun ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru butuh dukungan teteh kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun, hatul muin. Naon deui? Riya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu perlu besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona. Mun ditanya engke ka dituna, siapkan teh ieu teh disejajarkan dengan formal tidak siap dek disejajarkan jeung SMA jadi urang teh boga ijazah engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung ka egel atau kemana bae nah ieu kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya engke sabaraha persen nya teh ieu suarana lamun 60% siap untuk disejajarkan jadi berarti pakai kurikulum tapi lamun 60% tidak siap tidak jadi pakai kurikulum tetap akan diutuhkan ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina lamun kiaina kuari bisa disogok kiai bangpak sama kos kita kiai bae atuh disogok atuh kumaha hansip sudah ceritakeun cak hansip pula mah teh ieu kiaina bae dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol heuh teh pas sagede kiai eta sagede kiai eta kos kitu nah ya engke bakal aya tafsir sebab naon nyahoeun Amerika kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir sejarah sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa
geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris, timbul deui kuari. Mata kewalahan. Selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca, ditafsiran terus. Datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan kuari teh encan sukses. Mandak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh na ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna. Nah mantak cikulah bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal, tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja. Itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anak-anak kumaha sia bae. Biasa tuh. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jasa. Nggak timbul ke tafsir terbanyak. Dibaca, oh bal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos gitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dalam Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dan tetap baik kateliti. Alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun kada mentek ge pentasnya dicabut dicokot orang-orang nu brilian diurang nu hafizul Quran coba taseh dibalikan tafsirna ge terjemahanana terus mentek aya terjemahan Wahabi ku ari anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang teh mawa kakufuran. Keluar ti Kangjeng Nabi, kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nya aman iman deuk ngadukung. Italah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu dijelaskeun ayat. Wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. Ngadengikeun ayat mah lain deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda. Lain deui. Kamu lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun heti ku sendang. Aduh Gusti Allah, geus jadi santri Cilongok wari heti ku sendang. Barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di Badugan bae hulu dak diduk. Komo nu di juru mah juru kabadug Qur'an ngaranna. Entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an. Sial cenah pugu aing nundutan. Sial mah sial sama. Wa idza ja'ukum di mana-mana datang munafikul Yahud. Ka anjeun. Ka anjeun Muhammad
kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumahanya na ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Anjeun Muhammad dipayuneun para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho kalem amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh Nenek Muhammad aya, ku kami geus dibaca-baca keteranganna. Ku ari geus aya, manya kudu mundur kami. Eta Yahudi teh kos kitu. Masyaallah, ngunaheun kadengeuna. Wa qad dakhalu ilaikum bil kufri. Nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran. Wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi. Barinya keluarga tetep mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukangkeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tak dek nyeun masjid siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh dek iraha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang alah budak ngabangun masjid teh sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid tolong tong panitia goblok tong panitia geus bedak sok ditaluturkeun ai ka pagi mah kamari teu bisa hadir engke make beunang musyawarah deui mah hadir geus kudu tiheula geus diajakan geus kabeh tai dihareupeun mah masyaallah luar biasa hebat jasa tapi lamun ditukangkeun darurat ieu nya ngeunaan masjid belum habak masih geus kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil ulah lembur aya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri di dalam negeri di negara Islam di negara kafir tetep bae janji Allah melalui hadis tu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetep bae moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji nagara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta kene tuh kos gitu nah itu terus bae meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beuki saeutik beuki leutik beuki saeutik beuki tapi tetep aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu tabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh basalah eta mah
emang meureun bakal dijadikan suluh neraka ieu tah mah. Masalah dijadikan suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pakai ngarerab. Tah eta mah geus sabodoh bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae. Muncul Gus Dur di Indonesia. Diakui atau tidak diakui, dunia telah mengakui. Lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu. Keambil ke Amerika. Gulingkan. Tadanya Saddam Hussein. Dengan gaya seperti Saddam Hussein. Geus kanyaoan ku Yahudi. Keambil ku Yahudi. Bahaya gede. Habiskan. Timbul deui Qaddafi. Keambil ku Yahudi teh. Kieu ieu mah karakterna teh. Zahirina lalak teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana. Tah, ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae, hancurkan Said Maliki, hancurkan. Tapi nu mampu ya maut dengan biasa bae. Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia. Kajen kumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae, percaya atau tidak, mengaku atau tidak, justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos kitu mah zahirina alal haq teh kos kitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae. Sekup nasional atau internasional. Zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebalna lain urusan urang, urusan Allah. Ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke masih di sidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke, maneh kunaon penalawa kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cak kabehan teh. Di tahun sabaraha maneh hirup? Tahun sekian. Saha zaman harita rajaan anu kiaina saha? Pernah maneh ngadege informasi? Pernah. Nurut apa henteu? Henteu, neraka sia. Jam persidangan. Sia hirup tahun sabaraha? 2000 sekian. Zaman saha? SBY. Kiaina saha bae? UJ. Jadi tak kenaon eta nyana. Anu zikir cek nyana. Zikir lah kumaha? Nare duit urang kanyana. Tah eta pan. Oh, berarti jeung UJ-UJ-na tadi. Gitu tadi tanya ke orang zaman saha hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah siang ngadenge pernah milu siang ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos kitu sidang bupatina bupati saja bupati anu. Nah, di zaman saya jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sa kabupaten catet anu. Saha ku sia pernah disogok 99,9. Saha teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya etik. Berarti aya teh ngaji henteu pernah neraka. Tinggal kitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah. Aya bae zahirina alal haq murni. Jangan sumpah engke. Sia hirup di tahun sabaraha sekian. Aya kiaina aya. Nyaritakeun naon? Hukum. Nya osok ceramah, osok. Aja sia milu kadinya. Aja sia ngalakukan henteu kumaha nuturkeun we. Sorga sia. Ha. Aja sia kurang sabarema salat ngan milu doang. Heuh. Gua mah disa daun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh. Aja sia tadi itu dahar gua lagi. Pokoknya zikir dahar, mere sida kana henteu. Gua sia tuh mere kabeh nu tukang daharna. Ieu gua mah tukang daharna. Oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus. Tadi gua jang saksi doang. Masya Allah, zahirina alal haq teh kos kitu. Tetep aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae RT. Tah eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kanjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan di jero hatena.
bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieu walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae iman ka Kangjeng Nabi sama sekali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi eta mah pulau eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean mun aya pulau nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli bae neuk keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah la libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah. Jadi orang di mana bae atuh kanyahoan urang di imah leuleut TV Allah manyahoeun wah sia aku nonton TV bae kadeulean kok kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyana teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengkeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat cekena kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu disatukankeun mah teu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi. وترى كثيرا منهم يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت Muhammad anjeun bakal ningali katsiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleuh anjeun teh yusayauna fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa buru-buru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri. Nomor kedua wal udwan yana pilih bima dosa teh buhang bohong terutama omongan maki tapi dicatukangeun malain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihi musot ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskeun deui berarti ya ta'aqqul khos alal am nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub tak bae cicing waduh nya mah
ieu cacakip lagi kaluhur mata lagi melotot tapi mun toel deh lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya aya ustad dianiaya aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai tersepen neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan iya Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai nya nama tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh waduh tersepen Yahudi teh kos kitu teh tersepen jasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun tanu mantak geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina itu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus hancur-hancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jam moal kebal ieu mah hirup teh moal kebal ieu nah naon kitu ngaranna kitu ngahareukeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngalempangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener ai bener jasa mah jamual rada bener bae bener jasa mah jamual rada bener cak camat sia ngeureunana cak bupati emang moal we kajian kumaha moal cak ulah moal imah rada bener rada sebab naon atuh itu informasi di luhurna ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan ai kuari mah nu malingna satpam dek bener kumaha atuh nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri pitangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusaneun urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener geus urang ngadagoan rada bener urang ieu urang ngabebener babarengan urang na rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu keneh agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah teu sabodohnyana teh mah Allah nu mere hidayah Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas banyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya nama dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggalin ku batur ti heula nya malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu keneh lamun aya pilkades pilkada pilgub pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suhat haram teh riswa eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantak kiai teh jadi panutan mantak kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina ya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta
Ayo sia kiai, kemarin diberes 100.000 kan? Ngaku sia. Rukun wudu sia moal aku kajian ku tetep ceuli aing datang ka laku bae. Aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim. Percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi. Lamun dateng sia ngadahar sogokan kos kitu. Nu 3 juta aya kan? Aya nu 3 juta? Anu sabaraha juta deui? Sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dahar ku sia. Ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae. Cenah udang-udangna gede. 5 make udang-udang sia. Ayo tumpukeun cenah geus kolot. Jenggotan jeung geus huisan. Moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia. Naon sababna? Ye energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumus sawt bejakeun ka kiai make udang-udang. Ya, kitu kitabna beus itu percaya. Wa aklihumus sawt Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan. Rukun wudu cenah teu laku bongan sia. Bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kana kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu. Duh pohara jasa ta kiai. Boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga. Panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula, berarti energina luar biasa. Ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh. Sanu ngajina kian? Sanu ngajina kiaian? Esuk waean gitu. Am sakitu hebatna ngomongna, lain ngomongna. Kunaon? Kamari hadir. Iman di lapangan, nya nu ceramahna. Ayo sia, di Cisoka di barare kiai duit. Di Belaraja, sebelah raja, di pasar Kemis. Ayo mah ngabejakeun doang. Ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat Fathul Muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana, tapi energina pake kos kitu ulah sambat kanian. Ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero. Cenah kula mah dicokot ieu aju. Menta deui. Ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina. Tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih. Ai geus horeng teh kudu ka Jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun. Emang aing mah kos kitu waktekna. Tah teu pan mah kiai. Sakali deui pan mah kiai. Make udang-udang kikiwirna ge panjang. Tapi pan sogok ieu ayatna baca deui goyeng. Besi can kabacaeun deui ku kiai atuh bagaring nu kamari mah teh aya ku hadis sia nyawan we teh kiai jeura. Lain nyawan we aing nanyakeun sasa kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu. Aja itu pasar Kemis aya kiai anu ceramahna sa si anu. Didukung ku sa ku kiai anu. Delekeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia. Parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara. Aduh, lo pakai itu Cisoka yang ngararaji. Kamari diberi duit. Sia jajakan atuh. Iya mah jan kiai batu. Kadia loba mah. Duh, masya Allah. Inggis lain masalah ilmiahna apikna. Baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu eka. Nu eka. Embungeun ngadaharna kurang can bisa ilmuna. Baheula korban deset embung. Kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan. Ku ari mah pan kiai ngatu. Ceker ka ditu. Ka ditu tanduk. Kulit babagi ka ditu. Dagingna ka imah teh. Aduh, aya ararisin jas. Aduh Gusti Allah. Hese lain ilmu mah babarin bentak
cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu gua cara petang jasa teu masantren ge gua jadi kiai Haji Oma Irama teu kadang ge jama santrena sugan kadang di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di kiai haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna tuh nya mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu tah kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nya kitu atuh dakwahna marilah kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos gitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nya mah tah kos gitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos gitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos gitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi watara katsiran anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayuna fil ismi gegeuraan gagancangan musabakohnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi Pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu teu nyogok kalangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikeun ajang ku ari mah teh aya wadahna yayasan ku ari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus asup pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai-kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon kunaon naon bener kiai bener pokona mah ka dieu unggal bulan ngadoakeun cek teh teh kiai upload deui sarwana kudu tegas hei kumaha ieu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram hidup sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek durut deuteur urusan nyana ulah kieu puluh ya peleh kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa atuh teu naon lah sekali-kali mah teu naon kesia lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya tolong kiai potongan goblok gawe eta kiai Allah mah lain kitu kiai ja teu bisa ieu mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa eta haram geus balik cenah nurut teu nurut urusannya ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah guys
Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menjogok teh rakyat kabehan kuari. Dek jadi lurah na nyogok rakyat tadi sogok kabeh kan. Baheula mah tek dek pilkada. Dek naon kitu ngajadikeun bupati. Teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya. Di urang teh aya 50 kursi, beli 30. Geus mayoritas suara. Geus kajen mah kana neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata. Tapi rakyat papan henteu kasogok-sogok. Tapi ketika drag dibuka otonomi daerah, ya pilih langsung ke masyarakat, masyarakatnya dibelian, geus saya tanda tangan malah, luar biasa. Aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan, aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan, aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan. Etalah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun. Kajeun aing mah henteu ngarokok ge, nu penting mah aing mah cak Allah bae. Aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa. Coba hayu. Masyarakat geus disogok kabeh, riba kabeh, aya sabaraha persen nu henteu ngridit, kagincu-gincu ngridit. Kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong, bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud kuari di Jawa Timur, hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal. Keong mangeus loba di Karawang baheula, di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kedua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah, ulang kula mah ditanya bae ka urang Cikupa, hayang nu mana? Hayang nu mana eta siksa? Inggis jasa di zaman Kanjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinu ku bangkong kamar, asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae. Ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah, geus azab mah kos kitu. Iki cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur, ya Allah ya Rabbi. Hileud ka rakyat di kaluarkeun hileud deui, beak daun-daunan, beak tatangkalan ka imah-imah. Geus sabaraha poe teu bari sasare, nyilib sare ge. Moal bisa ku kitu ieu mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah. Kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantap kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi, kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min zalik. Begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit. Geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi, padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Takarak ditambahi doang mending mun gede. Cepet doang. Ya, baik naon cepet. Masya Allah. Karim. Sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai, ayo tanggung jawab mama. Mama tanggung jawab kayak di akhiratku mama disafaatin. Lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat, di akhir zaman geus kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba.
geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna sabodo teh. Nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zilzalaha digunjang ganjing tanah ikhwan. Riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa. Ti mimiti tsunami datang ka gunung, datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan. Buang kawarah jasa. Pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Timimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Jacak Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya ka bapa sia ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah. Balikeun gebrag sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong. Ieu kuari mah ieu masyaallah hileud bulu atil kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan. Mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah. Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sepatah. Aman pasar Kemis sekali tukar aja. Tinggal pasar Kemis doang sakali guskeun. Jayapuri cenah di dinya. Aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetap bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareut sia aya nu nyogotna bereut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah. Tawar-menawar Gusti Allah. Dan manda kurang ieu mah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus tiba heula sogok menyogok. Guru-guru geus tiba heula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh. Limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede. Kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok deuk milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah seperti kitu disogok ieu teu bawa bae ka ditu ke milih makulah kumaha teh bae itu teh tawaran kredit teh mal sada bagus teh jelema teh bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru tidak ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba